Emang benar sapi teh tuh lila pisan. Cenah aing ka ieu na. Kita mana lila? Ampun. Aing ka ieu mah bieu teh. Kan aing nungguan jadi gitu dia lah. Atuh. Kumaha ya sapi teh? Kumaha heula sapina. Aya sapi yang geus puguh di itunya. Heeh. Orang rusuh ya. Aya ka mana? Ngandel pamajikan. Lah biasa wae atuh. Oke, di ieu kan diteapkeun. Heeh. Nomor eta lain. Nomor sendal. Nomor sendal lah. Keri wae. Terus sapina di itu kayak tempo. Di itu urang. Kade po 25 juta. Heeh. Tegnya. Heeh. Mana mah? Naik lakuan sapi aing. Naik non sapi aing ditempuan di mana aing sapi mah? Ceplok tuh aing. Da wae geus dibeli tadi ka si Yogi. Ditransferkeun geus ku aing teh. Pokona mah aya nama ku aing dicopot sapi ge penting teh yang nyaho aing pokona mah. Ngacaprak teu ini mah sapi aing. Yo, aing teh. Pokona mah tadi geus transferkeun saanu juta. Pokona mah ieu sapi ge penting ku aing dibawa. Teu hayang nyaho pokona mah. Mobil disadiakeun di jalan ayeuna geus ka dieu yo soalna yo. Caprak ieu mah sapi aing. Pan kaciri mun aing wal pasok ngarit. Jogi masuk di imah na we pengedulan. Nyaho atuh. Kieu mah. Rugi aing atuh gede. Terus aing kudu kumaha ieu duit? Ngan duit pamajikan deui menang injem. Heuh, aing. Saing ge kasih oge dewe lah. Reuy wae mani mamang. Sia, nipu aing goblok.